Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing ke Bapak Ibu girang pangajen. Simkuring patandang nomor 27. Dina dangek ieu simkuring bade ngadongengkeun hiji carita anu tos teu biret deui di tanah Sunda. Nyaeta carita Situ Bagendit. Zaman baheula di hiji lembur aya randa beunghar. Cek paribasana beungharna nyi randa teh estu lubak libuk sagala boga. Kakayaanana bro di juru, bro di panto. Eta nyi randa teh kataana nyi randa medit. Awakna jangkung, rada ngeusi, tapi sorana cempreng. Mun pareng ngarekan bujangna atau barudak sok laklak dasar bari sorana mata katorekan. Rupana henteu geulis. Kitu we saperti orang lembur nu sejen kasebut nganu perjajar pasar. Tapi lantaran perbawa ka beungharanana manehna asa manggelisna di lembur eta teh. Sapopoe gawena nganukur midang, nembongkeun papakean jeung perhiasan emas, berlian, anu sarwa alus. Unggal poe ngajegrek dina meja. Ieu duit mah taradaek barang bere ka batur. Tah najan kana paparentah kana gawe mah cerewet pisan. Ka bujang teh ari muruhan hitungan pisan. Ku kituna kudinya nyi mah katana nyi randa medit. Batur salempurna geus apal pisan. Ngedit na nyedit lain bae karasa ku bujang-bujangna. Para oge daek mere sumbangan keur miskin. Di lembur eta nyedit siga pisan nu hirup sorangan. Teu malire ka tetangga. Tara daek nulung kanu butuh, tara oge daek ngalangkan susah. Dina hiji poe kaburuanana aya hiji aki-aki. Awakna bugeng, bari geus bongkok. Make duduk we sama, geus rawing. Lengkana di barengan iteu, pakeanana rudin ku leuheub. Eta aki-aki teh teu kanyahoan ti mana jolna. Ujuk-ujuk geus ngajenjen hareupeun panto, bari pok uluk salam kanu boga imah. Assalamualaikum. Nu kagungan bumi, nyon bong. Punten, aki pemawantun. Nuhungkeun sangu sakedik mah. Lapar. Kitu pokna bari brek jiuk dina emper. Barang nyi endit ngadengin ayeuna puntenan bari rek pentas sangu. Gancang bae mukakeun panto. Nyi endit ngabedega dina panto. Bari ditunjuk, pok ngageruang. Non, mentas sangu. Nah, kami boga dahareun teh. Beunang parang penta kitu. Lapar. Usaha tuh, lain barang main. Nyi endit pohara ambekna kadatangan aki-aki teh. Lin bae tutunjuk musir. Tapi bari jeung nyuntrungkeun aki-aki ti emper kaburuan. Kaditu endit, montong datang ka dieu. Eta aki-aki teh teu bisa nanaon. Terus dituntun keluar ku tukang kebon. Hatena pohara nyeri nang ngadengin babasan nyi endit anu kasar. Ngusir asal pepohoan pisan. Barang geus kaluar ti buruan nyi endit, eta aki-aki teh teu aya nu nganyawankeun. Ka mana leosna? Tinggal iteukna we nancep di buruan nyi endit. Poho mawa meureun aki-aki teh. Ambekna nyi endit acan leueur. Serentang bae itek dicabut bari dibalangkeun ka jalan. Tapi aneh, bin ajaib. Tina itek aki-aki teh dicecekeun teh bet bijil cai mancar kaluar. Beuki lila terus ngaburial di jero tanah nepi ka ngabulidag. Minuhan buruan nyi endit.
Nyidik pohara ruwasenanya. Manehna gogorowokan ka bujang-bujangna. Minta nyucokan yang cai. Tapi cai lain ngorotan, malah beki gede. Terus lebeban ngeuem sagala nu aya, termasuk imah jeung harta benda ini. Nyi Endit jejeritan minta tolong. Tetangga boro-boro yang nulungan. Kabeh mau puas, dabongan, manehna ge taradae tutulung ka batur. Cai anu bijil tina iteuh aki-aki teh beki lila terus ngumpul mabuk. Imah Nyi Endit kalelep ka keum cai. Nyi Endit teu tembong deui, ngilu ti leuleup ka jero cai. Eta cai terus ngabulidak beki lila ngumpul ngabalong gede pisan nepi ka jadi situ. Eta situ nepi kiwari ka teulah situ bagede. Pernahna di wewengkon Kabupaten Garut. Sakitu nu kapihatur hapunten pinuh aya kalepatan dina cariosan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.